Hadirin nu dipihormat, mangga calik di tempat anu tos saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dipihormat, wilujeng sumping di upacara ngoyak serah tania sareng nazar. Demi kalangsungan sareng kalancaran ieu acara, hayu sasarangan urang ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuridun wayadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur hayu orang panjatkan ka junjungan alam nu maha esa kusabab kuasa sareng kaagunganna. Urang tiasa pamprok beuh ku cara offline atau online. Diprosesi ngayak sereh rania sareng nazar. Supados telami teuing, hayu urang sambut calon panganten istri. Hadirin mangga ngadeg. Hormat mangga calik deui. Sanaos dikayaan pandemi Bapak Ibu, kayaan anu teu diduga-duga ieu, urang sadaya tiasa hadir di dieu. Sanajan ibuna Nazar masih aya di Jerman kusabab urusan padamelan, dua anaking nu kasep sareng geulis ieu teu tiasa dipisahkeun sanajan ku pandemi oge. Siga nu atos ditakdirkan sasarangan sanes kitu Bapak Ibu. Tah ayeuna teh aya sambutan di kedua belah pihak kaluarga. Mangga Pak Fatah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipihormat Bapak Ibu Rania sarta keluargi, anu dipihormat Bapak Ibu anu tiasa hadir dina acara ngeuyeuk seueur. Karaosnya abdi teh geus aya di dieu. Kiwari mah abdi teh nu aya di tempatan ajar. Tiba apa sakedi we nya data sepuh seerno karaos pun Bapak banyak omong lagi sakumaha dipikanyaho yen kira-kira tilu sasi anu kaliwat teh parantos dilewati proses pelamaran ku Ananda Najar. Kata parantos diterima kelawan saya ku Ananda radinya. Mun aya hiji hal si Bapak mah ayeuna teh hidup teh dua-duana kudu hormat ka sepuh jeung penghargaan kaluargi anu aya di imah. Omat tong ngajian sepuh ambek atawa sedih kusabab kelakuan sarta kecapan hidup nu kurang pastina tepatna. Berbaktilah kanu Bapa jeung Ibu. Insya Allah jalan mah dilancarkan ku Allah nu Maha Kuasa. Omatnya kasep neng dan nu namina rumah tangga ge tapi aya suka dukana. Hidup teh kudu tiasa nyeselkeun cobaan ti Gusti Allah bebarengan. Tah aya lamun Rania jeung Nazar mah Bapak yakin sing dilancarkeun. Cekap sakitu wae Isim kuring mah mugi-mugi berkahnya kasep gelis. Siga naon nya? Siga
hadirin anu dipihormat, kusabab Bapak sareng Ibu panganya parantos join Zoom, abdi salaku MC pamit heula. Runtuyan acara salajengna dipimpin ku Ibu Bapak Pangeuyeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna sadayana daramang? Alhamdulillahirabbil alamin. Satu acana ieu suara abdi sareng Bapak Pangeuyeuk kadangun teu ku sadayana. Halo? Kadangu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah Kasep nu geulis Neng Rania Cep Nazar alhamdulillahirabbil alamin nya parantos ngariung diriung ke kulawargi sadayana. Tah satu acan urang prok langsung ka prosesi ngeuyeuk seureuna. Abdi teh di dieu teh bakal nerangkeun heula naon yen ngeuyeuk seureun teh. Nya atuh teu apal bu ngeuyeuk seureun. Ada jarang ayeuna mah Pak. Da ngeuyeuk seureun teh tradisi anu heubeul. Ayeuna mah disebutna teh. Tah udah nepi ka tradisi ieu teh ica kitu wae nya Bu. Ngeuyeuk seureun teh dina tradisi anu dihargaan pisan ka ayeunana. Leres Pak ayeuna teh nya di dieu aya Neng Rania. Neng Rania cik dadah ka Ibu Neng Rania. Aduh, nih gelis gitu Neng Rania. Cek Nazar cik mana nu kasep Cep Nazar. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Aduh, iya nih gelis jeung karasep. Oh, satu acana abdi oge ngaturkeun nuhun ka Neng MC-nya nu tadi oge teu eleh eta geulisna subhanallah. Salam oge ka Ibu Bapak anu aya di dieu. Langsung bae abdi bade ngajelaskeun naon yen ngeuyeuk seureun teh. Nah, tah ngeuyeuk seureun teh nyaeta ngaheuyeuk-heuyeuk jeung beubeureuh. Paheuyeuk-heuyeuk atawa ngaheuyeuk-heuyeuk teh hartina papuntang-puntang kitu nya. Pakait-kait atawa zaman kiwari mah disebutna teh gotong royong. Tah upami beubeureuh teh artina teh nu disayang nya mun zaman ayeuna mah disebutna teh kabogoh lah nya. Tah Neng Rania teh beubeureuhna Cep Nazar gitu da disayang ku Cep Nazar teh nya. Sumuhun sanes kitu Cep Nazar. Mohon alhamdulillahirabbil alamin. Tah mun geus resmi akad nikah mah jeung salaki pamajikan gotong royong teh kudunya kerjasama. Urang tangtuna hoyong gaduh keluarga anu bagja janten silih ngalengkapan. Kasep geulis segala rupa anu dilakonkeun ku urang teh kudu boga harti, niat jeung tujuan. Tujuan ngeuyeuk seureun anu kahiji teh ngaakrabkeun keluarga ti calon panganten. Pastina Ibuna Nazar mah kedah kenal atuh ka Ibuna Rania. Wami teu kenal mah atuh mun papasan di jalan piraku tepatnya. Leres pisan Pak. Tah nu kadua, kanggo kahirupan rumah tangga aranjeun nya Kasep geulis. Pastina upami pasangan istri pameget papendak teh aya weh nu diributkeun teh kitu nya anu mendak ka teh pasti eta mah moal salamina lancar eta mah moal mungkin. Sok taros ka sagala pasangan salaki pamajikan di dunia ieu pasangan mana nu teu acan pernah manggihan kasesah dan sigana teh mau aya kitu nya da pasti aya we eta mah. Tah terus kitu ngabina rumah tangga teh mangrupakeun kasepakatan babarengan lain ku hiji pihak kumpul. Seueur tantangan nu kudu diluatan di kahirupan anu bakal dijalankeun ku babarengan. Ngeuyeuk seureun teh papatah keur hidep nya. Papatah keur hidep Neng. Tah tapi insya Allah teu keur hidep hungkul. Keur tamu nu di dieu keur abdi ngalira keur sadayan nu di dieu pasti biasa metik lah hikmah tina
unggal simbol ti unggal prosesi ngeuyeuk ieu. Langsung bae dimulai bade langsung bae dimulai ieu teh. Kumaha para tamu? Mangga. Soknya mangga ayeuna lengkah nu kahiji dina ngeuyeuk seureus ieu teh nyeuneut ajuk atanapi palita. Iya teh ibu ka mana atuh ibu pangeuyeuh? Aya teh? Hadir. Astagfirullah. Hapunten ya. Aduh koneksi cenanya di dieu nama. Atuh bapak teh ulah ambekan ka abdi teh da ngeuyeuk seureus mah teu kenging tegang kitu nya. Urang santai we nya. Da namina ge nuju menghadapi lahnya bahasa Indonesia nama kebahagiaan gitu. Enjing teh neng Rania sareng Cep Nazar teh bade nikah, urang kudu bahagia, ulah ambekan. Si bapak mah ambekan wae. Nya atuh da kumaha rek jalan pangeuyeuhna mun pangeuyeuhna oge ngan hiji atuh. Da abdi teh jauhnya ti lokasi tuh tingali teu bisa teu tiasa tuh nyekelan tuh. Jauh itu halang ku layar laptop. Nah, sahampurannya Neng Rania, Cep Nazar, da si ibu jeung bapak teh nuju aya di luar kota. Terus gitu deui nuju pandemi teu tiasa ka mana-mana. Jadi teu tiasa langsung kitunya ningal atawa mimpin ngeuyeuk di TKP. Jadi we nya katingali hapuntennya. Tah. Tapi sumbu lilin nama didinya aya sabaraha eta teh? Aya 7 leres Cep Nazar. Tah, ayeuna urang hurungkeun sumbu anu kahiji. Mangga ku Cep Nazar dihurungkeun. Alhamdulillah lilin nu kahiji atas hurung. Sumbu anu kahiji nyata teh ngalambangkeun iman. Urang teh imanna kudu sing panceg ka Allah Subhanahu wa taala. Nu maha kuasa, nu maha agung. Rukun iman teh apanan aya genep. Iman ka Allah, iman ka malaikat Allah, iman ka kitab Allah, iman ka rasul Allah, iman ka hari akhir, jeung nu terakhir iman ka takdir. Neng Rania sareng Cep Nazar kudu inget-inget ieu mohon. Tah, ieu teh geus takdir hidup mah hiji. Alhamdulillah, geus takdirnya ulah ngadenge ti ditu, ti dieu. Hidup anu rek kalakonan, hidup anu nawaitu, sing sabar, sing kuat. Mangga anu kadua dihurungkeun. Alhamdulillah tersuruh. Anu kadua teh Islam, ajaran urang, ageman urang nepi ka iraha wae. Umat ulah nepikeun ka Allah ku sarimi, ka Allah nu kitu, kanu kieu. Jadi akidah urang teu golecat, sing kuat nepikeun ka urang maot. Mawa iman Islam, husnul khatimah. Amin. Mangga Cep Nazar hurungkeun lilin anu katilu. Tah, ayeuna anu katilu, ihsan. Salaku manusia hidup sing bisa ngalarapkeun jadi jalma anu iman kuat, ageman Islam kuat, ngajalankeun syariat agama, patuh ka indung sareng bapak. Insyaallah tos kieu mah barokah kasep geulis. Kitu kuncina mah. Teu kedah jauh-jauh, teu kedah hese-hese insyaallah jeung pandai bersyukurnya urang teh tiasa lancar rupina. Mangga anu kaopat Cep Nazar dihurungkeun. Tah anu kaopat teh syahadat. Hidup kudu dipancekeun di diri hidup masing-masing. Ayeuna urang ngucapkeun syahadat ti abdi heula engke diucapkeun oge ku sadayana anu di dieu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah hartosna mung ka Allah abdi nyembah
sareng abdi yakin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna mangga cep nazar lilin nu kalima dihurungkeun. Tah anu Kalima, soleh jeung solehah. Tah didoakeun hidup sing jadi insan anu soleh, taat ibadah, hormat ka kolot. amin ya Allah. Komodeui si Nengnya Neng Rania sing janten istri anu solehah geulis nurut ka AA. Hormat ka mamah bapa, insya Allah bakal bagja. Mangga lilin nu kagenep dihurungkeun. Tah anu kagenep istiqomah. Istiqomah teh artinya lurus, lempeng, teu kagoda ku itu, teu kagoda ku ieu. Tuning urang mah nya Neng Kasep teu kedah lah hoyong nanaon. Hoyong menang keberkahan, hoyong menang kasenangan, hoyong menang surgana Allah. Eta we hungkulnya. Insyaallah nu sanes nama nuturkeun. Sok mangga alhamdulillah lilin anu terakhir nu ka-7 mangga dihurungkeun. Tahnya nu ka-7 ieu teh ngelambangkeun ikhlas. Ieu teh kecap anu gampil sebenarnya diucapkeun. Eta mah si ibunya abdi mah ikhlas. Padahal dina hate mah ngaganjel keneh. Leres Pak, itu teh karasa ku abdi kitunya. Mudah-mudahan hidup mah urang sadayana dipaparin tiasa ikhlas dina nampi sagala rupi ujian ti Allah subhanahu. Alhamdulillah palita parantos surung nyaangan ieu tempat. Komodeui manusia anu naik tingkatna pasti diujinya, Bu. Ujianana hebat, upami hidup tiasa. Insya Allah hidup selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salajengna Chef Nazar sareng Neng Rania tiasa nyepeng benang nu aya di dinya. Punten panitia nu aya di dinya dibantos aya benang. Mangga dicepengan ku Neng Rania sareng Chef Nazar. Neng Rania tiasa pindah calikna kacaket Chef Nazar. Neng Rania Mangga ngadeg geulis Kasep yuk ngadeg. punten panitia dilereskeun kamerana teu katingal. Ada dikaluhurkeun deui, dibengkokkeun. Tah, alhamdulillah. Tah, atos dicepeng tungtung benang nu dicepeng ku Chef Nazar, mangga dihijikeun ku tungtung benang anu dicepeng Neng Rania. Tah, kitunya mohon sumohon leres. Tah, nu tadi ngarada tebih teh ayeuna mah caket pan. Mohon, tapi eta teh masih kirang kuat katinggalna masih aya keneh jarak. Hijikeun deui nya tungtung benangna atuh Kasep geulis. Ieu mah keneh jiga Nazar di Sumedang Rania di Sukabumi tuh katinggalna teh. Izin Gusti Allah mah aranjeun teh dideukeutkeun. Nepi ka caket pisan. Aya jarak deui nya. Alhamdulillah. Tah alhamdulillah akhirna ngahiji oge. Alhamdulillah ayeuna hidup tos caket kieu. Bisi ayeuna naon mah mangga nyuhunkeun widi ka mama ka bapa supados ridho kanggo dihijikeun dina rumah tanggana salajengna. Enggak
Nazar sareng Rania calik di payunan ibu bapa Narania. Urang kaprosesi nyuhunkeun widi sareng ridona bapak ibu Rania. Tah mangga calik atunya supados ibu sareng bapak teh teu kedah ngadeg. Enggak calik neng. Kasep gelis. Ibu Narania tiasa ngadangu suara abdi. Tiasa, alhamdulillah. Ibu Ridho Bu, putrina bade dinikahkeun sareng Cep Nazar. Ibu Ridho. Alhamdulillah. Bapak kumaha Bapak Ridho pun putri bade nikah enjing sareng Nazar, Pak? Alhamdulillah Ridho. Tah mangga ibu Narania cepengan guntingna teras digunting benangan di tengah-tengah. Alhamdulillah ayeuna tos dipasihan Ridho Tirama sareng ibu Neng Rania. Berarti ikatan ieu teh tos diizinan ku keluarga Neng Rania. Tah ayeuna menta Ridho tirama sareng ibu Cep Nazar. Hatur nuhun Mama Bapak tos ngawidian. Ayeuna ke Bapana Nazar sareng Ibuna Nazar tos aya di ruangan virtual ieu nya Ibu Davinda. Ini gelis Ibu. Tah, Bapak Nazar, Bapak Ridho Pak, putrana bade nikah Kak Neng Rania Pak Ridho Pak. Alhamdulillah. Ibu nu di dieu kumaha Ibu Ridho putrana bade nikah sareng Neng Rania. Nuhun Ridho Ibu. Alhamdulillah ridhonya. Mangga Bapak Nazar cepengan guntingna teras digunting Pak benangna di tengah-tengah. Alhamdulillah. Kadua sepuh atau Ridho mugia tak iya deui anu abot hate atawa karagup deui nya da atos Ridho. Ayeuna punten. Nazar sareng Rania mangga pindah deui calikna ka tengah. Tah mohon sok mangga calik di tengah gelis kasep. Tah, oke. Nazar sareng Rania teh pan upami atas nikah mah pasti bakal manggihan seueur masalah jeung cobaan coba payah mohon moal mungkin nu namina pernikahan teh teterusan amis we kitunya. Tah pasti engke teh bapak sareng ibu bakal nyobian mantuan masalah-masalah aranjeun masihan nasehat teu meunang jadi naon si ibu teh cerewet, naon si bapak teh ikut campur wae kana urusan rumah tangga abdi, teu meunang kitu teh nya. Omat ditarima saranti kolot teh. Yeuh, kolot mah tos nikah teh mang puluh-puluh tahun, mang belas-belas tahun, pangalaman ge tos loba. Dangukeun we nya. Janten upami engke dilapatahan ku bapak sareng ku ibu ulah nepikeun ngabendu. Mangga Bapak Nazar dicepengan sapu nyerena taras digeprakeun 3 kali ke Nazar sareng Rania. Enggak digeprakeun. Bapak sanes kana masaka atuh nyerieun eta Cep Nazar. Astagfirullah si bapak di pananganna we Pak
tahunan 3 kali. Bapak mah jika nazar teh 3 kali Pak, 1 kali deui. Alhamdulillah. Mangga calik deui Pak, hatur nuhun, mangga calik deui. Nah, Ya, atosnya terus kan. Bapak jeung Ibu Rania tiasa dicepengan sapunyerena teras digepakeun 3 kali oge ka pananganana nya sanes kana mastaka. Sanes kana mastakanya, aduh bapakna bapakna Pak Fatah maksud abdi. Astagfirullah. Hapunten Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Jadi engke upami dipapatahan ku kolo teh sing sabar. Tarimakeun. Teu meunang ngangkrang tahnya doraka eta teh. Ayeuna bisa ditinggal di payunan nazar sareng Rania tos aya kain bodas leres. Leres. Bodas nyacas teh bodas pisan gitunya. Tah ieu teh simbol hubungan aranjeun ayeuna. Masih suci, masih bersih, lembaran kosong lah inti namanya. Engke tiasa jadi hejo mah, jadi koneng, biru, berem, warna-warni. Eta mah kumaha paripolah aranjeun. Bade dibawa ka mana ieu bahtera rumah tangga teh. Mata hidup teh kada komitmen. Nah, aya nama Rania sareng Nazar cepengan tungtung kain bodasna. Teras digulung, pagancang-gancang, sok semangat ngagulungna. Ayo, sok pagancang-gancang. Ayo digulung pagancang-gancang. Sok. Semangat terus. Pakadik deui. Terus. Tos teu tiasa deui. Alhamdulillah, sadayana mangga keprok. Keproknya sadayana. Tah, dan tawisna aya raksukan hidup sapang ngadeg teh. Ieu teh simbolna dua anak king anu benten turunan teh sagetih rek dihijikeun ngawangun rumah tanggi. Panitia punten dicandak kayana ditunda di mana disimpan di tempat aman. Ayeuna Nazar sareng Rania cepengan deui kain dipayun terus candak ieu acuk ka kamar panganten. Aya acuk di dinya pan ieu teh siloka atos ngarumah tanggi kamar Rania sareng Nazar teu kenging saha wae lebet sok mangga dicandak ka kamar panganten terus balik deui ka dieu nya. Mangga panitia panitia teu kenging ngiring ka kamar panganten. Nazar we sareng Rania. Sok mangga ka kamar panganten. Tong lami teuing nya teu acan, enjing, sahna enjing, teu acan nya. Alhamdulillah. Panganten tos kadaria deui nya. Atos Pak. Tah, Cep Nazar Neng Rania tos katingal sagala rupanya di payunan. Tah ieu teh kahirupan urang di alam dunia. Rupa-rupa aya nu koneng, aya nu hejo, nu beureum, eta teh sagala rupa nu bakal dipanggihan lah di kehidupan urang teh. Tah, nya Bu, bener. Rupa-rupa kehidupan di alam dunia
hidup sing kuat, sing sabar, taya deui kunci nama. Tah, mun ka Allah nu Maha Kuasa, nyuhunkeun doa tinu jadi indung jeung Bapa. Tah Neng Rania, lamun urang jadi pamajikan, tah sing hormat kanu salaki, eta bakal jadi kauliaan hirup. Insya Allah nya, insya Allah Neng, didikan ti babasar nu mamah. Tah Kang Azhar oge diajar sakedik-sakedik. Insya Allah doa orang sadayana ngarengan langkah Neng, langkah henteu. Mangga cepengan kasep pesona jeung kalapa, aya kalapa sareng peso, mangga dicepengan. Tah di sisian hidup aya duoganana kalapanya duogan teh dicongkel palih dituna ku Nazar. Atos alhamdulillah mangga disungkalkeun sakedik nepi ka gurawah ka gelas, aya gelas di dinya. Pas ngocor eta teh. Tekedah pinuh-pinuh teuing. Atos aya nyerelek sok mangga. Elek saeutik-saeutik sok cepengan gelasna. Cepengan ku Neng Rania gelasna. Alhamdulillah. Tiis, raos. Alasnya, alhamdulillahnya kasep sok saepkeun. Alhamdulillah hoyong deui teu. Mangga disaepkeun nya. Tah mun atos ayeuna teh nya kasep, ieu aya mayang jambe. Dibelah heula tengahna. Aya mayang jambe di dinya. Panitia punten dibantosan. Sok dibelah. Sanes gitunya, sanes gitu dibelahna. Serat vertikal gitu tah. Sakadinya mohon diturihnya tengah-tengah atau cep tengah-tengah ulah sagawayah gitu. Tengah lencang kasih si teuing. Tah di tengah-tengah. Tah sok diborentengkeun. Tah ieu teh simbolna teh Neng sing boga turunan, sing boga budak lantaran eta penting keur anak teh investasi dunia akhirat. Nya upami kamukul mah cekap anak 2, ayeuna mah sok 3, 4. Bener teu Bu? Leres pisan Pak. Ai anak 2 mah nu hiji ka mana, nu lainna ka mana. Da ditinggal sorangan teh geuningan. Upami budakna seueur mah pan rame nya bumi teh. Haneuteun gitu. Ayeuna jambe. Aya jambe di dinya. Ayeuna jambe, aya di dinya jambe mangga dicandak. Sami eta oge nya dibelah. Tah dibelahna teh di tengah-tengah persis. Mun ceuk paribasa mah bagai pinang dibelah 2 kitunya. Kedah sami. Sok mangga dibelah. Tah ngan kadenya ulah ngagicel tah omat. Terus belah eta teh. Alhamdulillah. Nya butuh perjuanganna ieu teh kapayunkeun kitu. Payunkeun. Tinggalkeun ka ibu ka abdi.
Alhamdulillah, atas mantap. Nah, Mantap lah cek TikTok mahnya. tah ayeuna mun atos kitu mah ayeuna papayun-payunnya mangga sok papayun-payun nengna. Papayun-payun. Digeser sakedik deui, Cep Nazar. Geser deui. Geser. Sadang nyaketan karpet sakedik sesuaikan jeung Neng Rania. Geser, calikna geser. Basa. Alhamdulillah, atas. Tos cekap, mantap banget. Tah. Tah mun atos mah lumpang jeung haluna teh alat anu sajodo. Hartina teh teu bisa dipisahkeun segala laki jeung pamajikan. Lantaran lamun aya lulumpang hungkul eueuh aluna nyarek kumaha paknya nutukna manya di koel kuleungeun pan pirakunya. Sok mana eta teh alus sareng etana atas aya alus sareng lumpang. Mangga Pak. Atasnya sok Nazar mangga ieu panangan katuhu nyepengan alu panangan kenca nyepengan taar neng. Ieu ala teh sajodoh hartina teh hidup teh kudu disilih bela silih pikanyaahnya omat tong tilap. Neng cepengan lumpang teh eta tah mohon kuduanana kudua panangan tah gitu. Enggak, ayeuna ditutup alunanya. Tah atuh mun tos ditutup mah alhamdulillah. Keprokan sok sadayana penonton alhamdulillah. Ayeuna eta ya pare. Tah, ieu teh luyu sareng hidup pernah diajar ilmu pare. Beuki ka eusi, beuki nunduk. Semakin besar ilmu seseorang, tidak boleh adigung. Tong kitunya, saya gelis, kita mah harus selalu rendah hati. Tah, ieu ayeuna aya waluh yeuh. Waluh ieu teh ngalambangkeun sing waluya. Sing sehat batin, sehat raga. Sing sehat lah pokona mah. Tah ayakan fungsi utamana. Guys, maafkan. Ayakan fungsi utamana nya keur ngayak. Ngayak naon? Sagala rupa teh kudu diayak. Kudu dipikirkeun heula. Dipikirkeun teh aya batur ngeunah teh nya mun urang teh carita itu ieu. Tah eta teh berlaku oge yang sesama gitunya. Sesama aranjeun. Sanajan kudu jujur ya di antara aranjeun teh nya. Dipikir-pikir heula upami bade non nyarios teh gitu nya. Ulah nepi ka si carioseun eta teh non nyakit nyerikeun hate nu sejenna gitu. Nah, ieu ayeuna teh aya cau. Nah, aya Nazar sareng Rania, aya nu terang teh cau ieu teh mirip naon? Siga kerangnya Pak. Alah mirip naon. Miskin lu ya. Tiga kerang cenah. Kumaha Pak? Iya Pak. Lain kerang atuh Kasep. Tah bener si Neng. Cau ieu teh ngalambangkeun tangan nu keur ngadoa. Hidup teh kudu loba ngadoanya, ngadoa ka Tuhan anu Maha Kawasa.
Insya Allah mun berdoa mah segala rupa dilancarkan ka Gusti Allah. Urang teh kudu percaya jeung nya Neng Kasep Gelis. Upami ngadoa teh pasti dipasihan jawaban nu pang saena. Ulah hilapnya, ulah ngaremehkeun kekuatan doa. Tah iya. Nah, ieu nama kasukan si ibu yeuh. Tah ayeuna bea. Seueur ketang, seueur keton. Di juru dipanto beas teh geulis nandaan sing beunghar jeung loba hartana. Amin ya geulis, amin Allahumma amin. Nah, ayeuna koneng. Cik, aya naon sih jeung si koneng ieu teh? Tah, oke, memori. Tah, ku sebab eta nya Neng, koneng teh kajujuran. Koneng mah walaupun diperes, diparut, disiksikan mah tetep we warnana koneng. Teu jadi warna hejo kan? Leres, Pak. Sini lagi aku. Dina suatu hubungan mah kada dijunjung tinggi eta kajujuran teh. Kajujuran teh jarang, Kasep. Mun sakalina dalam hubungan teu jujur mah, duh gawat pisan. Neng, dia. Dangukeun ibunya. Ieu mah rahasia weh antara urangnya. Dina paribasaan mah urang upami jadi awewe sing rik gemi tuh eta teh. Nuhun eta teh Neng, upami gaduh harta teh disimpen nya dinu koneng-koneng. Naon koneng-koneng teh sanes nu ngambang nya sanes. Koneng-koneng teh emas Neng. Upami nuju keadaan darurat mah nya emas teh pan gampil gitu dicairkeun teh. Moal turun hargana pokona mah aman upami urang nyimpen harta teh di emas gitu. Tah ayeuna aya endog. Endog mangrupa simbol bini ti ieu nya bini ti naon hayam urang ge apal sadayana. Geulis Kasep mugia gaduh turunan putra sareng putri anu soleh jeung soleha. Nah, ayeuna mah aya daun pisang. Naon sih hatina teh? Tah hatina teh ulang disakompet daunkeun. Ari aya hal buruk tentang orang-orang teh ulah disakompet daunkeun atau dibawa ke keluargana. Misalna ye, Kak Nazar melakukan sesuatu anu goreng, tah tong darayeun lagi kitu, teu meunang eta teh. Kusabab naon? Kusabab jelema teh mau watak sorangan-sorangan, teu bisa atuh dihiji-hijikeun. Tah ieu teh harupa lalaki teh ulah gertas hareupkeun. Naon eta hartina? Hartina teh coba dipikirkeun nya mun aya naon teh mun carita ti bapak atau ti ibu, Bu, abdi teh boga niat kieu tong kumaha urang we lah kitu nya harus patuhnya ka kalau teh. Leresan ayeuna ieu aya hahampangan namina teh Neng. Jang hahampangan teh maksudna teh sing hampang himping gitu. Ulah ngedul mun gaduh waktos teh ulah dikitukeun we di kudu jago lah ngatur waktu istilahna mah kitunya. Tah icing misalna mah jam 6 teh kudu ngadamal bekal kitunya jang barudak kudu kukumbah nyeuseul masak tah eta teh hartina teh saya teh hartina teh jam 4 teh kudu geus mulai omat wanita berkarir ieu nya tong dijadikeun alasan lah cari nu tengan lah nu kerjasama antar keduana gitunya supaya upami aya bibi gitu di rumah di bumi nu babantos gitunya teu nanaon eta ge anggar kudu diatur gitu jeung fleksibel si Neng teh
Tenan naon dibantos kan neng ge kudu ngamanage gitunya bahasa keren mah ayeuna teh. Nah, ayeuna aya tanaman ieu. Kira-kira aya nu pernah ningali teu tanaman ieu? Tah, bener pisan. Ieu hanjuang teh simbol kematian. Maksudna teh setiap manusia pasti punya akhir ti kahirupanana. Sing pirih rintih, mun kemah sing husnul khotimah. Tah, tingali oge ye. Ti hanjuang mah beureum jeung coklat teh teu ngahiji. Artina teh hidup kudu bisa milah-milah. Gitunya milah-milah pergaulan. Aya mun jeung orang mah nya jeung batur gitu. Sabatas wawuh ge teu naon lah. Upami akrab jeung batur mah kudu milih-milih lah. Palawur ayeuna mah. Tah eta pisan neng. Mun gaul jeung nelayan kitunya pasti kabawa amisna gitu. Bau hanyir gitunya. Ceuk paribasana kitulah. Akrab teh kudu dipilih-pilih wawu jeung saha, aya akrab jeung saha, aya wawu mah teu naon jeung saha wae ge kitunya mun akrab tah kudu teu ati. Tah, salajengna aya kendi. Kendi teh simbol kana asal mula semua manusia teh tina taneuh. Tara bakal balik deui jadi taneuhnya Pak. Tah, balik deui jadi taneuh. Tina balik ieu teh semoga hidup husnul khotimahnya bageut. Amin. Aya harta anu loba. Tah, tadi oge saur Bapak Haji, komo urang lalaki sing loba rejeki, sing gede hate, insyaallah Allah mah maha bager, maha gampil. Hidup mah pasti hirupna didukung geulis kasep. Tinggal ku urang teh kudu jujur jeung daek ikhtiar. Teangan ieu harta undukeun. Tah, ayeuna mangga sok asupkeun koina ka gentongna kasep, Neng. Tah, tapi teh upami gaduh ngagadehan harta kitunya ulah pelit. Bahaya ye. Ulah nepi ka disimpen sorangan-sorangan. Urang teh kudu babagi neng. Harta teh tah kusabab kitu koin-koin eta teh kudu disawer. Ya, sok mangga. Nah teh hidup miceun barang-barang nu aya di hareupeun anjeun nya sadayana. Kunaon tah kudu dipiceun. Ieu teh keur miceun kawanan anu aya dina diri hidup masing-masing. Tong direret deui. Ketenya tong direret pokona tos dipiceun balik we langsung. Da kampung mah can aya undangan janten batur kuningayan rania jeung nazar rek nikah teh margi ningali tilas ngeuyeuk seureut. Janten kapung kurma ieu teh mangrupikeun uleman kanggo sadayana. Matak di piceuna oge kapung kurma di jalan Kolecer. Ya, jadi aya 4 mahrab di wetan, kulon, kaler, jeung kidul. Ningali eta ngeuyeuk seureut. Saha anu rek nikah? Apaan si anu jeung si anu? Mohon uniknya Pak baheula mah tah ayeuna mah seueur nya tos sagala rupi WA mah IG mah nu digital segala lah pokona mah. Da emang zaman teh tos benten. Tah Ibu Haji nusakeun yeuh ngayakeun acara sapertos kieu. Nuhun. Tah mangga ayeuna cepengan ku nazarnya nazar palih ditu saatos kaluar lebet deui urang sungkeman. Alhamdulillah ayeuna mah waktosna kanggo sungkeman ka ibu sareng bapa. Mangga Ibu Rania calik dina kursi. Panitia punten dibantos laptopna pados tiasa sungkeman ka Ibuna Nazar.
Bapak Narania nyunkeun diagunkeun hidup sareng biji kanu nikahkeun putina enjing. Tanya oge ka Bapak Nazar nyunkeun diagunkeun sareng nyunkeun ridona. Bukan misal kayak yang tadi Apa? improv kayak yang tadi bisa Gak bisa. misalnya suaranya kan gimana sih kok gak ada lah pemain Biasa suara. sama enggak sama bab obet Bapak hapunten abdi Bapak hapunten abdi salami ieu Mas hirup di lindungan Bapak sagalana sestik Bapak sagala diberkahan di fasilitas anu mumpuni di pasihan pendidikan tapi ka ayeuna abdi bade nikah Bapak nuhun keun dihapunten mugia Bapak sehat terus salamina Bapak nyaksenan abdi bagja Bapak putra Bapak putri Bapak Bapak teh tutur ngadidik abdi teh Pak atur nuhun hapunten saha sadaya pasangan abdi Bapak pinjing abdi bade nikah mugia dilancarkeun abdi nuhun ka Bapak doa sareng ibina terus pasarkeun doa-doa Bapak ka abdi Pak atur nuhun kana sagalana Sok nama digantiannya. Sok pemberdaya ya nama. Bapak pernahkeun abdi calon minantu Bapak sakdak deui bakal jadi keluarga Bapak bakal jadi anak Bapak oge hapunten upami salami ieu abdi ngajalin hubungan sareng putra putri Bapak abdi ngagaduh kalekatan Pak nyuhunkeun dihapunten abdi salami ieu teu aya maksud awana naon Pak mau hoyong ngajalin silaturahmi nu sae atur nuhun Bapak tos ngawidian ngasihan berkah nepi ka abdi sareng Bapak 2, 3, 4. If I were a rich man with $1 million or two, I lived in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, it could happen, 'cause dreams do come true.
I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Harusnya tadi ke sana. Yes, I have envy. Your grace and your charm. Action. Tah, hadirin anu dipilormah. Everyone loves you. Asal You know. Ayeuna Yes, teh, I mari know, pasangan I know, asmara I know. teh. Segala naonnya. I must admit it. Big guy, you always come through. Lanjut. Wouldn't have nothing if I didn't have you. Mau dari bawah kelapa. You and me together. It's how it always should be. Ya, One without the other don't mean nothing to me. Nothing to me. Lagi cicik kok. Yes, I wouldn't be nothing. I didn't have you to share. I'm just a punky little eyeball.